Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi cerita di lembur tepang di sarang ider lembur. Para wargi cerita di lembur sim kuring ena menuju lalampahan di Kecamatan Cisagaya liren di warung alit. Para wargi warung anu aya di Pilemburan seperti kieu ya para wargi. Ieu teh sareng ibu saha ieu teh namina teh? Ibu Engkar. Ibu tos lami wawarungan? Aya sasasihan mah. Sasasi ieu aduh dagangannya meni salit pisannya, Bu. Ieu mah sagaduh-gaduh. Saeureus si bapak teh tegeng ieu. Ibu Yuswa sabaraha tahun, Bu? 58. 58. Bapak nama terus 75 angkum. Iya teh warung adon gitu nya. Berarti upami wong ima wih. Tapi tara aya kaicalan, Bu. Entem kamari unggul gas. Oh, kamari tabung gas. Oh. Ratu gaduh naon. Waduh. Karunya teuing nya warung alit tabung gas aya nu nyolong. Ari uwi teh tabu sabaraha Ibu teh? Asar berangkat enjing-enjing gitu. Awatasnya dagangan saalit tabung gas aya nu nyolong. Aduh. Sing sehatnya bunya. Sing dalamang. Mudah-mudahan daganganna sing lari sing seueur ieu daganganna ulah saalit teuing kieu nya. Mohon ya bunya. Ieu teh kecamatan mana, Bu? Cisaga. Dusun naon? Karya Mulya. Bantar Dawa. Desa Karya Mulya, Dusun Bantar Dawa, Kecamatan Cisaga, Ciamis, Jawa Baratnya. Tak itu pala wargi kahirupan di Pilemburan mah. Rakyat alit panginten. Tos kengka musibahan tabung gas ical pamugi sing enggal kagentosan. Kitu panginten pala wargi like, subscribe, sareng share carita ti lembur. Hatur nuhun.